Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios terasan jaka santang Kujang Pusaka iasana Bapak Sukandar Suwargi. Dulur Barani anu sarae mana atuh supados teu nyangkolong kanawa gados. Sumangga kalau dulur Barani sadayana geura tatan-tatan maranco yeuh dina radiona, dina YouTube-na. Sok kaparayun sadayana der teh punuk ani temong taya aling-alingan heat wae bah kondang teh ngaheatkeun teungeulan kepangna leungeun anu kencana. Tapi samemeh punukna Andi kabeunangan, Andi rikat ngajengkat malik ka tukang srog suku katuhuna asup dituturkeun ku ngangsrodna suku kencana semu nyerong ka kenca. Puguh we ayeuna mah jadi tibalik atuh. Mun tadi mah Andi nu diancam punukna, ari ayeuna mah jadi bah gondang anu kaancam punukna teh lantaran Andi jadi aya di sakencaeunana rada beh tukang sarta teu antap porah dengan cedak bae atuh. Leungeun buntung teh ngahanja kana buduk. Aduh, Bang Yaja. Bah gondan ngagerung deui bari nyarekan. Oge badanna meh-mehan ti jongklok. Bareng jeung eta, Andi ngagilekeun badanna ka kenca nu dibarengan ku ngangsrodna suku katuhu ka hareup. Hiuk cedak. Pereup katuhu Andi ngabentur kana puhu ceuli anu dibarengan ku sodokan leungeun buntungna nu teu salah di ngageduk natog kana iga burung. Aduh, tobat. Bah gondang ngagerung deui sarta badanna kontan atuh ngagedebut nangkuban. Lumayan bangusna nepikeun ka nyuhid atuh kana batu. Cereleng bae getina bijil tina irung jeung tina sungutna. Ulaweran ngabaseuhan kampretna. Urang ayar ya. Dasar si bonyong ya. Bah gondang bari ngarasakeun ka nyeri oge. Nakentak hudang deui. Tetela dulur, daya tahana lain bantrak-bantrakeun mangrupakeun hiji lawan nu tangguh-tangguh. Sakitu dihanca ku leungeun buntung bari badanna ngagedebut satakerna oge. Sigana teh karela tuh Gunadi muhun Kang Sancai ye Teteh Nur. Halo maranjo sadayana haturan nuhun Nyan ieu kuat nambah gondang dulur. Ieu mah kakah nafsu nawe anu ngagugudug.
Sampai katuh gerah hajar Gondang. Ari bisa mah Andi nembol. Dibuktikan sia dulu ayeuna kene oge. Cek Bah Gondang bari kitu dengan suruduk wae mancokeun dua peureuhna rek nembrag kana dadana Andi. Alah sok sobat tuh Gondang. Cek Andi bari kitu ngagentak mapag ku peureup buntungna. Sedangkan lengan katuhuna geus manco di luhur. Nu maksudna dek dipake ngedet pigelang lengan lawan anu belah kenca. Orok aya gerakan Bah Gondang sakali ieu mah memang katidak kesitna dulur. Sakilatna keur manehna geus bisa ngarobah gerakan dua leungeunna sarta langsung dipake ngagunting leungeun buntung Andi. Aduh, Andi teu burung we ngagaro oge lantaran anu beunangna teh palebah sikuna pisan. Sarta samemeh Andi bisa ngagerakeun leungeun katuhuna, dampal suku Bah Gondang geus meta deui dihandap dipake ngabajeg cecekolan anu teu murapna ka Andi kapaksa kudu ngagedebut sarta datangna teh nangkar. Aduh, moal ya ayeuna Andi. Bah Gondang mani haripet naker dek ngaluluh Andi. Orok aya atuh. Andi anu memang masih kene bisa ngawasa dirina yeuh dulur sadayana. Ngagentak manehna ngagorentelkeun badana. Crot dampal suku Bah Gondang teh ngagejret kana tanuh. Sabot kitu Andi ngagentak ngahambatkeun teungelan leungeun katuhuna ngagunakeun gerakan babad pacing. Cedak teu salah deui ngahancak kana babajeg. Aduh gelo sia. Bah Gondang ayeuna mun nu nyorowok bari rikat ngajerete ka tukang. Andi teu nembal tapi ngagentak manehna ngagurinyal. Orok aya atuh. Bah Gondang ge geus harita geus nyebrut deui ngadiuskeun peureupna. Atuh Andi nu memang harita tacan ajeg bener, manehna ngagentak ngareundeuk corelat manehna ka belah kenca. Hiu tuh peureub katuhuna dina gerakan solendang mayang. Teu salah deui ngabentur kana iga burung. Tapi Bah Gondang ngagentak ngajaweul bari nyamberegeun dampal sukuna dipake najong pigelang. Ngan bae atuh Andi teu eleh kesit nilepkeun leungeunna sarta dina waktu muka deui ngan cedak bae ngahancak kana mumuncangan. Ngan salahna ku Andi teh cecekolan Bah Gondang make terus dicerek. Bah Gondang ngerikat ngejetkeun sukuna nu dibarengan ku tanaga suku anu kajidarosana. Sedengkeun Andi teu kaburu ngalesotkeun cekelanana. Anu akhirna badan manehna jadi kabawa nyereudeg ka gigir. Atuh teu antap farah deui ngan hiuk cedak bae Andi teh beunang pisan dihanca puhu ceulina. Orok aya Andi oge hojahna mah teu leungit ngagentak manehna ngagerakeun leungeun katuhuna ngagunakeun gerakan solendang mayang. Mangka-mangka antara sakitu deketna atuh teh sebelek ngan kejrot nyayang kana cukang irungna Bah Gondang. Aduh dayak-dak Bah Gondang mundur. Sabot kitu Andi ngagentak malik ngatuhu sarta langsung ngangsrotkeun badana nu dibarengan ku gerakan leungeun buntung. Cedak teu salah deui dulur ngahancap pisan bali pisan. Tobat Bah Gondang kontan ngagoak nepikeun ka badana muih atuh. Siri wanci teungeulan leungeun buntung Andi teh lain di hebatna. Eta dulur barani daya tahana Bah Gondang beunang disebutkeun lain hampas-hampaseun. Mana teh terus ngagembag oge ka tukang. Kapan ieu mah kalakah muih badana teh. Cing cirining rosa anu ngagempur bedas anu nahan. Atuh waktu Bah Gondang dek disusul tepus ku gempuran leungeun buntung Andi.
Bari jarugjag jari jeg oge manehna bisa ngejat pikeun nyalametkeun dirina sartangan sat bae manehna nyabut bedogna lantaran ceuk pamikirna lawanna teh kudu dilawanan ku bari ngagunakeun pakarang. Dulur barani nu sati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia sadayana nu maranco apunten teu di biji-bijinya yeuh kum wae. Sedengkeun karna anu patutunggalan jeung padase teu kurang-kurang ragotna atuh. Bakuna mah padase nu kacida totorosena hayang bisa ngalagrageun nu jadi lawan. Oro kaya kaayaan karena teu beda we ti benteng wajah anu hese pisan ditemusna. Sedengkeun gerakan karena anu salilana dilakukeun kalawan ati-ati naker sarta pinuh ku itungan jeung ijiran beunang disebutkeun hese pisan di bendungna. Nu akhirna mah kaayaan padase teh jadi galap-gapan sorangan. Ku kituna ngan seret bae manehna teh mesat bedogna. Nyabut sih dase karena ngeyehkeun bari ngahehe. Wah, manjong kalaka cecengiran sia karena tadi mah anggur mah ieu deuleu bedog aing yo. Hiat. Padase bari ngagentak ngahambatkeun bedogna sarta paparahna mah deuk ngabeulahkeun sirah karna. Hayo ka dieu dase. Moal burung diayonan ku kaula deuleu. Karena rikat nyanggigir badana ngabarengan gerakan bedogna dipake nakis. Dua pakarang diadu. Tetela tuh tanaga padase teh rosa oge nyepikeun ka dampaleungeun karena karasa nerep teh panasing sireumeun. Tapi sanajan gitu teu burung we bedogna mah ngoleweng ka gigir lantaran benturan bedog karena oge dieusi ku tanaga gempuran nu cukup oge hebatna. Kurang-kurang nama matak ngalumpuhkeun sadana sia dibejadkeun dadana sia teh ku aing. Padase napasna meuni ngahegak nafsu kapegung amarah teu kawadahan lantaran nu jadi lawanna teh beratna lain sisiwo. Montong kalaka ngahuntu wae gara laksanakeun dase hampek atuh ceuk karna nambalang. Pasti dulu jurik sia. Padase ngambatkeun bedogna petalakuna estu ningga babi buta naker we lantaran geus kaimpudan ku nafsu anu ngagugudug. Puguh we tumerapna kakarna lain di haripeutna mireungeuh nu jadi lawan sasatna geus leungit teu mah wadina. Ku kituna ngagentak manehna ngagerakeun bedogna ngagunakeun gerakan lancah mau anu pikeun padase mah dulur lain deui ngaranjugna atuh lantaran badan lawanna teh jadi teu katemong katutup ku gerakan bedog anu ngubeng hareupeunana. Ayo gara ayonan atuh bedog gaula teh dase. Karena nyorowok bari terus ngangesrod. Padase ayeuna mah jempling. Manehna ayeuna mah terus wae unur-unuran bari satekah pola ngagudakeun bedogna pikeun ngabendung gerakan lancah maung nu jadi musuhna. Tapi kalakah kawolotan atuh nu akhirna bedogna padase teh macleng tina panyekelna lantaran teu kuat nyangga gerakan bedog karena anu terus-terusan ngubeng teu beda we ti jari-jari besi anu ngahakan bedog lawana. Sarta geus kitu mangan pelenyeng bae atuh padase teh lumpat ti paparetot teu sidikna notog-notogkeun maneh bari bat-betlot teu ku hanteu dina bujurna. Manehna geus teu inget ka bagondang deui nu harita masih keneh ragot jeung ani.
Dulur barani bah gondang harita ngagunakeun bedogna dibubat babit tina gerakan ngahuntu kala. Tapi nya kitu we ngan ukur ngageblos kana tempat kosong. Mun teu kitu belentrang bantrok jeung haur konengna Andi anu terus kokolebatan dipake ngabendung gerakan bedog nu jadi lawana. Anu akhirna bah gondang teh kapaksa main atar pikeun nahan gempuran haur koneng anu datangna teu beda we ti kalangkang. Dina suat sieutna teh geus dekat tembong jirimna, geus lain deui matak nyebergeun kana hatena. Beuki komo dulur barang geus aya 3 kalina tungtung haur koneng teh meh-mehan ngagabres kana lak-lakan bah gondang. Atuh manehna beuki seber we nying hareupanana. Tapi ari dek mangpret kabur ti pakalangan mah ngarasa teu luas. Bakuna mah bisa kumahaeun teuing ngarasa wirangna manehna tangtu bakal disurakan ku balarea. Ngejatna teh lantaran eleh wewesen kuno jadi lawan. Ku kituna manehna jadi nekad bener-bener dulur. Sarta waktu haur koneng Andi ngoleweng lantaran disabet ku bedogna. Sakilat naker bah gondang neruskeun gerakan bedogna disabetkeun ka handap anu maksudna dek ngajekek kana iga burungna Andi. Tapi Andi ngagentak jingkrak bari nyabetkeun haur konengna. Geus kitu terus nyuruntul dek terus nobros kana beuteung. Atuh bah gondang luncat ka tukang ngabarengan gerakan bedogna dipake ngahancah haur koneng. Orok aya leungeun buntung sakilat ngablesur dina kacepetan nu lain takis-takiseun. Crot! Keuna pisan kana palih pisan. Aduh gobat! Pak gondang ngocap sorana meuni les-lesan. Gebut wae manehna ti bebeut. Jungkir jumpalik ka tukang teu beda we ti aseupan. Sarta geus kitu mah dulur teu mikirkeun naon-naon deui. Nalika geus nangtung tengan belenyeng bae atuh manehna teh ngabecir nuturkeun badase. Dina seuh-seuhanana mah majaregeun teh kajeun teuing ngarandapan wiwirang jeung tinimbang kudu kalengitan nyawa mah. Kamana ye gondang? Ieu bedog tinggalin ye. Na teu butuh. Andi nyorowok. Bari nyokot bedog bah gondang anu tadi mecleng kageuweungkeun. Nah itu bet cenah ngacir nih. Wijana ngahehe. Anu tita tadi gawenangan ukur nyaksian terus-terusan ngahehe mireungeuh pola Andi harita. Tegabeg ka era we eta mah sakitu bedagul sampai ka ngabecir gitu kawas bolon wae cenah. Andi males nceuri. Lain eta ku teu sangkanya pada ase nepikeun ka neuteuli kitu terusnya. Wijana ngagarendeng. Duka teuing kumaha atuh pikiranna teh atuh. Tapi da ari padugalana mah teu katemo geuningannya. Ti heula mah apan rejenganana teh jeung maranehna. Tacan we meureun deui. Har, nah Kang Jana jiga anu ngarep-ngarep pangijeng manehanana. Andi nanyakeun bari nyerenge. Eta we hari biasa nama hari ngunek-ngunek mah pijalaneun teh sok disiar bae. Sanu nyaho engke mah padugala teh pipilueun deui. Bieu ge kacida salahna teu milu teh. Jadi we akangan ukur lalajo. Wijana bari rutret kaduanan. Hayu atuh Kang Jana, urang ini deui sugan we ke dihareup papanggih jeung padugala. Mun kabeneran tepung mah kopoe lah bagian Kang Jana kuring duaan mah dek lalajo we nyandi. Cekarna bari males nyerenge. Dulur barani geus kitu mah atuh bring bae lalempang deui neruskeun lumakuna. Dulur barani nu sadi kanca dangu nu satuhu baraya nu satia datangna ka simpang ngadak-ngadak keras inget ka paajengan Haji Jarkasih.
Kukituna terus bae tiluanana marengkol kabelah kenca. Lantaran dek manggihan heula paajengan Haji Jarkasih di dauhan. Bari sakalian cenah dek nepungan banda nu waktu ayeuna geus kapiduriat ka Nyi Sarah. Malah banda teh ayeuna mah geus diganti ngaranna teh ku Pak Haji nyaeta jadi Jainuddin nu hartina papaes agama. Tapi ari manehna mah geus biasa disebutna teh Jejen lantaran harepan Pak Haji ajengan Haji Jarkasih teh Jainuddin teh supaya terus ngajalankeun dakwah agama Islam, supaya terus bisa nyebar kasuklakna kasiklukna mapaesan agama ku jalan dakwah. Dulur barani cag heula kaayaan Andi karena jeung wijana urang teundeun heula dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ninggalekeun ka payun urang guar deui. Ayeuna urang caritakeun kaayaanana Ki Ajar Sancang anu aya di guhana. Harita Ki Ajar Sancang keur dirariung di guha Panyepen. Harita teh minangkana keur ngayakeun gempungan paturai tineung. Lantaran Aki Musani sapara kanca teh geus kaidinan marulang deui. Atuh si Belang anu harita kabeneran keur nyampeurkeun ka dinya. Gawena teh ngan guram gerem we di luareun guha. Sanajan bener geus lindek tapi tetep we matak paur. Eta lamun seug aya anu ngadeuketan teh sok ngagerem ngebrehkeun sima. Komo lamun di deukeutanana teh ku Pak Murtala make jeung nyalawak sagala tuh ngebrehkeun si Hung. Sanajan sok digeungeureuhkeun oge ku Ki Ajar yen moal naon-naon. Da jeung nyana tara ngaguna sika, tapi keukeuh we Pak Murtala mah sok ngejat si babaranting. Paureun jadi caduk maung meureunan ngan kapagumilar. Si Belang teh taya ngayakeun pamolah naon-naon. Sanajan bari jeung diusapan oge sirahna sok nyangheuy we ngahenen. Teuing naon nu jadi sababna mah. Teuing dumeh geus kaambe meureun yen pagumilar teh aya hiur-hiur bau si colat, atawa memang nalurina we meureun anu kacida seukeutna. Dumeh baheula pagumilar teh kungsi layeut jeung si colat atawa buah manehna teh turunanana si colat. Ngumatak ka pagumilar mah sakitu lindekna. Geus puguh ka Ki Ajar mah da puguh beunang disebutkeun ka cooti keur leutik keneh. Si Belang teh geus tunduk bener-bener, iceusna teh lain lumayan ngarti kana naon-naon anu diucapkeun ku Ki Ajar Sancang. Upamana bae mun keur aya di jero guha heg disina kaluar, manehna tara mungpang lenghoy bae kaluar ngalenghoy. Kisani jadi tetep isukan dek marulang deh. Ki Ajar nanyakeun. Nyaeta waktu Aki Musani oge ngebrehkeun maksudna dek mulang teh. Laras pisan Pangguru margi abdi sareng pun adi ayeuna teh parantos tutu geus sanes. Aki Musani ngabasakeun ka pagumilar teh ngaadikeun ayeuna mah. Memang kitu kahayangna Ki Ajar Sancang oge. Lain lantaran diukur ku umur da puguh bedana oge jauh pisan, alias jauh malak melu atuh. Ngan ieu mah diukur ku pancakakina paguron,
Aki Musani teh kudu dianggap lanceuk sapurguruanana Pagumilar. Mungkah hoyong abdi mah saya nyamah Pak Guru teh ngalih bae atuh. Urah teras bae di Padepokan. Atanapi di dieu di Guha Panyepen. Eta manaha bade ngalih ka Cibalieur atanapi ka Puncak Kukun. Malah upami kresa mah urang sareng we sareng abdi. Liung pulung di Cipancar. Aki Musani neruskeun caritaanana. Kembali Kisani. Kaula mah tong ting di pikamelang. Kaula mah geus leuwih tumanina di dieu atawa di Padepokan. Lamun seuk dibandingkeun jeung di tempat-tempat sejen teh asa ngeunah di dieu kaula mah. Ngan kula omat mihafegeun supaya anjeun duaan khususna ngajalankeun naon-naon nu ku kaula geus diajarkeun. Pang-pangna mah eta tina opat bolong teh dina kujang. Arya Satya teh sing bener-bener ngajalankeunana. Lantaran didinya kapan geus nyakup padoman hirup supaya ulah kasasarnya lampah. Gerak urang wincik deui nya mengpeung ayeuna keur ngarumpul yeuh. Ki Majid mah jeung nu duaan pancan kungsi diberenya. Kieu geraya bolong kahiji bener bager. Tincak polah ulah nepikeun ka mata kesodeka. Hal ieu teh biasana ngawujud kudu dibarengan ku kajujuran. Jelasnya nu bener bager sarta jujur hirup mah moal aya anu nyarekan batur. Bolong anu kadua kukuh pengkuh. Nyaeta dina ngajalankeun tanggung jawab. Hartina dina ngajalankeunana kawajiban teh teu cueut kanu hideung, ponteng kanu koneng. Anu bener ulah disalahkeun, tapi nu salah ge kudu dituduhkeun supaya bener. Kitu tah Sani. Atuh bolong anu katilu nyatana kamanusiaan. Nu salilana teu lepas tina kasatiaan. Lantaran ari sifat manusia. Lamun kasigeung hatena teh sok babari nyeuneu, babari ambek. Tapi sifat kamanusiaan salilana teh tara lepas tina tetekon. Ngandung harati landung kandungan laer aisan. Dina harti asak hampura asak jejehan. Ari bolong nu kaopat nyatana keadilan. Nyaeta pikeun ngaronjatkeun kawibawaan jeung kawijaksanaan. Lantaran lamun seug urang ingkar tina keadilan, pasti moal ngabogaan wibawa sarta komara. Ulah-ulah urang tengan ukur disengsirikeun ku batur. Nya kitu deui. Lamun urang teu ngajalankeun keadilan, tindakan urang teh pasti ngawur teu buguh. Hareutina leungit kawijaksanaanana. Lantaran ari jiwa kujang teh Kisani kium lain dieusi ku kakawasaan, tapi dieusi ku kapamingpinan. Dina anggoni ngajalankeun pancen teh minangkana abdina rahayat.
saluyu jeung nu kungsi diterangkeun ti heula teh yen mangke baring supagi di mana ngadege Sunda Sawawa bakal aya hulu tanpa badan warnana belang coreleng nu bakal nanjeurkeun keadilan. Tah ieu sababna nu matak jiwa kujang lain dieusi ku kakawasaan lantaran pamimpin teh kapan diibaratkeun hulu dieusi nu wajib dituturkeun ku nu dipimpinna. Tapi lamun nu dituturkeunana masalah tincak alias sulaya jeung tetekon Arya Satya atuh opat bolong nu dimisilkeun dina kujang teh atuh matak cilaka mawa cilaka kabalarea ulah-ulah bakal tigubrag kana jurang kahinaan. Jadi jelas nama leuwih kaharti naon sababna nu matak kula nyebutkeun bakal aya hulu tanpa badan teh. Huluna nyaeta nu dituturkeun ku urang minangka pamanggulna. Sedengkeun badan minangka nama anu dipanggulna nyaeta urang anu mangrupakeun rahayat. Jadi lebih jelasnya hulu nyeri badan kudu leuwih nyeri. Sebalikna hulu senang badan kudu milu senang. Lantaran mangrupakeun duwi tunggal anu mana eta teh teu bisa dipisah-pisahkeun deui. Hartina pamanggul jeung nu dipanggul pamimpin jeung nu dipimpinna teh kudu ngahiji saka nyeri saka perih saka suka saka bunga. Cocok jeung cacandran Arya Satya teh nyaeta opat kasatiaan nu asli acining harti. Bener, bager, satya, kukuh pengkuh, kamanusaan jeung keadilan. Jadi ulah saperti bentikna curug. Kabisanangan ukur bisa nuduhkeun kana kasalahan batur atawa kana kagorengan batur. Sedengkeun kapan ramo anu tilu mah kapan nunjuk kana diri urang pribadi. Atuh indung leungeun jempol teh nuduh kaluhur hartina ka Gusti Hyang Manon. Atuh ramo nu tilu kanu kadiri tadi teh hartina samemeh urang nyalahkeun batur teh salik sikeula diri urang pribadi. Ulah ngadagoan diukur batur, tapi kudu bisa ngukur tangtung sakujur. Nu tangtuna loba kasalahan-kasalahan nu matak nganyerikeun anu matak ngarugikeun ka batur. Tapi nu kudu contoh teh tamsil ibaratna nu keur nyembah. Sani tempo anu keur nyembah jiga kumaha pamolahna. Ramo nu dalapan dirapetkeun ngahiji. Anu tembong teh ngan ukur opat. Minangka wujudna opat bolong teh dina kujang. Sedengkeun indung leungeun oge ngahiji anu ngacung kaluhur. Minangka duwi tunggal pamimpin jeung rahayatna anu ngagungkeun kana kagunganana. Istilah nama nincak lacak kana syariat agama nu dipikaridho ku Allah kalayan babarengan. Pada ngungkug sareuneuh saigel sabobot sapihanean dina ngobahkeun opat ramo teh Arya Satya teh. Jadi sani omat
ulah nyonto inung suku ari ngaran inung tapi kalakuan sok mawa sasab. Kapan sok aya paribasa mun ngalengkah eueuh tujuan teh cenah dek nuturkeun inung suku. Haradina ari ngaran pamimpin teh ulah mawa sasab karahayatna. Kumaha we inung cek inung suku. Cek paribasa tadi teh lempang sakaparan-paran nuturkeun inung suku nu hartina lempang teh teu puguh tujuanana anu antukna cetruk we ti tajong. Kitu dah sani oge nya kitu deui nu sejena. Teu diwiji-wiji ieu mah dibahas teh hitung-hitung ngingetan imah keur diri kaula oge keur anjeun sarerea. Dumeh Andika kabeh teh deuk pajauh deui jeung kaula. Atuh kaduana lantaran ku teu petot-petotna mikanyaah ka Andika sakabehna. Jadi mamatahan teh asana den teu bosen-bosen. Dulur barani nepi kadinya reg Ki Ajar Sancang teh eureun nyaritana. Katampi pisan Pak Guru sadayana piwejang Pak Guru teh ku abdi sadayana. Insyaallah satiasa sejanji jalanakeun. Namun tangtosna ge nyuhungkeun hibar pangdoa bae supados ditemihkeun tina gogoda rancana. Aki Musani ngageri. Ku kitu teh mah ngingetkeun kanyaana Ki Ajar Sancang anu karasa kumanehna moal tutung ku diduruk moalas ku dikumbah. Palabah dinya mah pasti didoakeun pisan Andika sakabeh teh. Nyatana sing lungsur langsar mawa diri. Sok sanajan ari ngaran gogoda mah moal aya sudana. Lantaran eta teh mangrupakeun ujian hirup. Ngan urangna we sing bisa ngadalianana diri kalawan tepetot-petot muntang kanu Maha Agung kadat ilahi Robi. Kairing Pak Guru mugia bisa daya kiat ngajalankeunana. Pak Gumilar ayeuna mah nu nyarita teh tapi teu bisa panjang-panjang lantaran nyeta bet ngadadak aya anu ngagenok dina ti corona anu karasana teh seset naker dek nyarita teh. Ku kitu teh mah kabeh oge teu bina we ti Aki Musani mangka-mangka kapan sakedeung di oge bakal papisah jeung anu miheman. Lain isukan teh urang bareng we ti dieu lantaran kula oge deuk ka Padepokan deui ieu teh. Ongko hariwang deui bisi incu Andika ting torojol ka Padepokan. Mangka-mangka urang geus rada lila di dieu teh. Ki Ajar bari rutret ka Gumilar jeung ka Pamurtala. Tangtos Pak Guru mung panginten terangkan tenan urang teu araya mah tangtos maranehanana warangsul deui. Oh nya pegadu bisi deuk leleson heula. Kieu geuning lila-lila dieu teh kula masuk ngajeletet canggeng. Ki Ajar Sancang kituna teh bari jung cengkat. Tina diukna heg ngoloyong ka sisi ngadon ngagoler dina dadampar awi nu dipalupuhkeun. Atuh nu sejen ge nya kitu keneh ngan Pak Gumilar anu terus ngaleos kaluar heg nyampeurkeun ka si belang anu keur anteng ngadangong tapi matana mah peureum. Ngan barang kadengeun aya nu datang manehna ngulisik beunta. Atuh barang kanyahoan saha-sahana manehna peureum deui bangun anu keur sare. Gek Pak Gumilar teh diuk di gigireunana
Si belang lisik deui nyah bentak sirahna gudar gider heg digosok-gosokeun kana pingping Pagumilar bari buntutna keplak-kepluk kana taneuh. Isukan mah kami rek mulang belang. Pagumilar ngajakan nyarita kawas ka jelema. Ti dituna mah pamitan meureun. Atuh si belang teh ngagerem lirih bari heg nyangheuikeun pipina kana pingping Pagumilar. Teu ngartieun diajak nyarita teh. Tapi ayeuna mah manehna teu peureum nyah nyengkatkeun sirahna sarta terus ngadangong bari buntutna teu reureuh geplak-gepluk kana taneuh. Bisi engke maneh mulang heg gadieu deui kami geus teu nyampak. Montong dedeupeun nya lantaran kami teh geus balik. Sanajan pajauh ge hate mah geus tangtu inget ka maneh teh belang. Pagumilar nyarita deui bari teu reureuh ngusapan hulu si belang. Atuh si belang teh ngagerem deui lalaunan kawas anu ngaheueuhan heg malik bari panonna mencrong seukeutna keur kumisna anu paranjang teh utek-utekan cacakan lamun tacan loma mah tuning pika sabereuna keur. Geus kitu heg si belang teh ngadakom atuh meunang sabaraha jongjonan mah Pagumilar teh diuk di dinyana teh. Geus kitu mah asup ka jero guha goloyok kagigireun pamurtala anu harita geus ngagoler. Goledag deui Pagumilar ge milu ngagoler ngedeng deket Pak Murtala. Euleuh waktosna kabujeng Saep dulur cageulanya ieu. Salam bakto salam kawilujengan ka urang Bandung, urang Garut, urang Ciamis, urang Tasik, urang Cianjur, urang Banten, urang Paneglang, Cicalengka, Majalengka, Majalaya, Soreang, Banjaran ya. Terus kanggo ka urang Jeddah tuh. Kanggo ka urang Bogor. Kanggo ka urang mana deui nya? Kumwe ka sadayana wae dulur nya. Mudah-mudahan dulu bani sadayana kebek ku gabinga. Teu kirang itu sinereng ieu. Wilujeng lelason. Undur pamit dulur barani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.